request di payun. Dedek tadi suka kali pan kene anu bade marulung sing atos-atos engke dina mulung saweranana tartib jalaran ieu teh seueur anu bakal diawurkeun teh 7 sekian. janten cenah malih mah Kang Sansan parantos ngutus ngarecehkeun ka pom bensin Sacan Sumbi antosan wae masih aya apa itu masih kena aya aya Pak Haji Haris percantan sebeuring di dieu kawakilan ku sepuhna Kang Asep Darmawan kali Neng Nur Hasanah kanggo nyawer mung sakedik panginten bade tumarosila punten bilih teu kadangu ku sadayana Asep Darmawan ngartos kana bahasa Sunda ngartos bahasa Sunda mohon margi saweran ngomongna bahasa Sunda Neng Nur Hasanah ngartos mohon atuh nuhun kuring pangitan bade nganggo bahasa Sunda upami anu teu ngartos bahasa Sunda punten sanes lepas kuring ya sanes dan orang Sunda gitu sakedik ieu nya bade di biasana anu nyawer sesok ngawur-ngawur nah beti awer-awer sawer teh tinu kecap awer-awer kedah emut ka sisi ka gigir pilih aya wargi dulur anu kedah dibantos urang teh kedah peduli itu di dieu anu dibaris diawurkeun teh aya beas biasana anu nyawer sok tara diterangkeun gitu naha saurang Dharma Raja manyaah beas diawur-awur nani ieu salaku atanaku sebagai simbolis urang emut ka tatanggi kawargi kasepuh sareng sadayana gaduh rezeki teh kedah berbagi margi dina sebagian harta urang aya 2,5% anu kedah dikaluarkeun ta ieu beas ngalamangkeun da urang mah urang Sunda makanan pokok teh tina sangu sanes sabera oke aya koneng ieu teh konengna koneng temen sanes koneng gede supados engke dina rumah tangga teh tiasa nokolakeun rumah tangga kalayan sauyunan oke aya permen tah dina rumah tangga teh kedah aya nu amis-amisna ulah pait wae margi aya permen nah betul permen nu permen mah ti murang kali duit filosofi tina media sawer nah puji teh lah ngangkat nah gitunya nah itu tadi teh punten aya WA ieu teh ti Kang Sansan cenah kita di sepuhna lapangan teh hayang diaoskeun lah Kang Wit Bismillah kurang kawiditan nyebat asmana nu agung ka aku sembahan urang sadaya puja puji muka Gusti menyepeng sadaya alam hakim yaumil akhir muka Gusti urang tumut datang jadi hidup kenanjaran bagja tepung rabi jatuh rami ambaran carita jimat raja lolas asih dina munggawan carita antara hidup dua
sekali karena kawin tetep tepuh rasa kebeling asih mandiri anjing asih kahir batin tumut kau tawis nagi demo posti dong kabagdaan ayah di sepuh kami pundut mah anggur doa anak sang kanting trim laki ragu kanggo panganten sakali mugia hidup anak ieu runtut laun sakoyunan suci amin mugi Gusti mantayo aur sadi aur jangan sampai dilagor alah. Ada panganten katubruk. Wah, eta sabaraha miliar eta. Aduh, Anu nyebar payung pinter pinter eta payung teh kayaknya balik euy. cerdas. Eta karyawan dilalangikeun serta Eta panganten karunya Aduh, Ade raja eta teh aduh teh di Bandung raja aduh raja sadinten aduh Eta panganten kagale. di Bandung Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru, mohon hari karena artos pan sekolot budak, tutup bro, anu manggung oke sami tetep ini ini tahu ya, mohon kan artos mah hejo panitia oke, silakan tun. mereka kantun eta ikut serta aduh padahal tos saya peringatan karyawan di dalam hidup saya banyak ini wah eta udah Ayah kene kayak pesan Campur Pak Haji Hari